Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Zahratul Mufidah kelas 8 SMP IT Al-Juhdi. Di dieu abdi bade macakeun novel Sunda anu judulna Cinta di Tepi Danau. Pengarang Fiska Ivonita, tahun terbit 2025. Di hiji lembur nu asri aya hiji danau nu tenang, tempat nu sering dijadikan tempat beristirahat para warga. Dina lembur ieu aya hiji budak lalaki ngaranna Rudi. Anjeuna budak anu sapopoe gawe jadi tukang kebon, ngabantu indungna ngurus kebon sayur di sisi danau. Rudi salawasna panasaran kana hiji hal, naha nu ngideran teh sigana sok ngahaja jeung ngarasa tenang. Anjeuna sering ngalamun di sisi danau, ningali cai nu herang sapanjang awan ngalayang. Hiji poe, nalika Rudi deui di sisi danau, anjeuna papanggih jeung awewe nu endah, ngaranna Lila. Lila cicing di lembur caket, tapi sok datang ka danau pikeun ngalaksanakeun kagiatan ngagambar. Rudi anu harewas jeung hatena nu teu biasa, ngadeukeutan jeung ngawangkong. Lila, naha anjeun sering datang ka dieu teu bosen? Tanya Rudi. Lila mesem, teu Rudi, di dieu kuring bisa manggihan inspirasi pikeun ngalukis. Danau ngajarkeun kuring ngeunaan katenangan jeung kadamaian. Kadang-kadang alam teh bisa ngadidik urang leuwih ti jalma mana wae. Kobong obrolan eta teu Lila, tapi ngabuka pikiran Rudi. Anjeuna ngarasa seolah-olah aya nu endah anu henteu acan kapanggih. Lila ngajarkeun Rudi ngeunaan kahirupan anu leuwih jembar. Yen kadang-kadang urang teu kedah ngejar kabagjaan, cukup ngarasakeun naon anu aya sabudeureun urang. Sate acan Lila ninggalkeun danau, anjeuna nyarita, Rudi, hirup teh henteu kedah buru-buru. Kadang ku ningali alam urang bisa manggihan diri urang sorangan. Rudi ngahaturkeun nuhun sareng ningali Lila angkat. Ti harita Rudi robah, anjeuna jadi leuwih tenang jeung bisa ningali kahirupan tina sudut pandang anu beda. Anjeuna henteu ngan saukur ngarawat kebon, tapi oge mikirkeun naon anu dipimilikna. Sabab dina unggal detik kahirupan aya katinggal anu henteu kasampak ku panon biasa. Sakur poe Rudi balik deui ka danau. Kalayan hareupan anyar, Lila datang deui, sarta ayeuna aranjeuna sering ngobrol, ngadangukeun suara alam sarta ngahargaan waktu anu aya. Mung sakitu novel anu tiasa ku abdi didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Susilaunil Awaliyah kelas 8 sakola SMP IT Al-Juhdi. Di dieu abdi bade ngabacakeun novel Sunda nu judulna Warung Ujang Miskin Tapi Lucu. Di hiji lembur nu kacida tenangna aya hiji warung nu jadi tempat favorit warga pikeun ngopi, ngagoreng pisang jeung ngagosip. Warung eta kagungan si Ujang, saurang jejaka kolot nu henteu sakitu bagjana dina usaha, tapi kacida lucuna dina nyarita. Warungna teu gede ngan ukur kai jeung bilik anyaman, tapi palangana loba. Teu sabab kopina nikmat, tapi sabab si Ujang sok nyieun sagalana jadi lucu. Aya nu mesen kopi hideung, si Ujang nyarita, kopi hideung sakilat datang, sakilat 2 jam deui. Jeung geus kabiasaan unggal datang ka ditu pasti meunang hiburan gratis. Di hiji poe datang si Mang Dadang, nu cenah hayang nguruskeun utang kopi 2 minggu tukang. Jang, utang kopi nu kamari kumaha? Si Ujang ngajawab, kumaha Mang, hutang mah kawas cinta lamun teu dibayar nyiksa hate. Kabeh nu keur di warung seuring ngagalak. Malah si Mang Dadang nepi ka poho moal mayar hutangna. Teu aya nu nyangka di balik kelucuan Ujang aya cita-cita luhur, hayang jadi stand up komedian di Bandung. Tapi sakumaha biasana unggal aya panggung, Ujang sok grogi. Ujang sok ngaluarkeun lelucon klasik kawas, ieu mah warung lain bioskop, tapi lamun anjeun hayang drama tinggal nanya ka bini. Tapi nu lucuna, nu seuri teh lain panonton, tapi tukang goreng di tukangan panggung. Tapi Ujang henteu nyerah, manehna nyeun slogan keur warungna. Warung Ujang, gorengna bisa diinum, kopina bisa digoreng. Sanggeus sabaraha bulan, warungna jadi viral di TikTok sabab lelucon-lelucon gareng tapi lucu.
Ayeuna mah warungna henteu seukur tempat ngopi, tapi jadi tempat wisata ngabodor sambil ngopi. Jeung nu matak heran si Mang Dadang nepi ka ayeuna can mayar utang kopina. Tamat. Mung sakitu novel anu tiasa kuring dudugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.